Gitu. Kagok era itu mah. Jadi aja. Selamat datang di episode 61. Selamat menyaksikan. Si Ara sareng saha eta geulis kos Emar tapi garisan gini Emar kumaha cek ati Emar geulis teh Jak. Balik dieu. Lagi ka mana? Si Arun. Si Arun naik naon ka si Arun? Geus tong di baturan si Arun mah yo. Nyatunya Baong sa rumah. mana tuh nyaon tuh ya? Mana mah? Si Arun mah tukang ngawadul yo. Tong di baturan nyawannya. Sa rumah ulin lagi ka malinaan teuing yo kunih teh. Karunya atuh. Sekolah karunya. Ayo seburi tah, lapar urang yang sebegang ya. Cari Pakan tadi. Angin balik lah. Angin. Eling umat muslim li muslimat, ayo orang sholat berjamaah maghrib. Kemana cecep tadi ya? Estu kewajiban ke orang di dunia. Tep. Hah? Ane gini teh sakola sinarian teh nyampur ka urang. Pere nama Pre kunaon dari mana? Sok merekeun sorangan mana mah meureun. ayeuna teh tanggal berem. Begitu. Tanggal berem. Mana boga teh almanak di mah? Boga ngan dipake bungkus bala-bala ku indung urang. Awas dah lamun waduh teh pre. Dagang bala-bala wae ini teh. Itu kok almanak jadi jian bungkus bala-bala. Wan. Nami. Isuk. Naon? Ya Wawan, mantak ge lamun aya kolot di dieu teh punten-puntun ieu mah liwat we. Jadi we labu. Datanya atuh sugan teh tanggal tahu. Mereka mana Wan? Rek sakola. Nah, rek ulin dah. Tidak biwan merek ulin. Punya ulun make baju sakola. Bae ulin. Kan lain cuma mage hok ulin jeung make baju sekolah baik kan baik. Sok cenah angge da teu aya acuk nu lain. Gitu. Kagok era eta mah. Teu da. Yo, Wawan. Ibi oge anu dagang ayeuna mah pere di tanggal beureum. Kenapa Wawan rek sakola? Mah, tuh bi wawan ieu nu cakolana geuling ibi. Kitu budak pinter mah. Mah, wawan ieu. Kagok era eta teh. An be lah beuki ngomong. Kagok era. Beuki ngomong. Sopan. Tuh kan salah jalan. Tuh anu nempok.
amang mah. Nah, amang teh tos rapih gitu. Nya hoyongnya biar ngangge kerudung. Oh, saya atuh. Mah, Kah, pati gelis teh. nyegelis atuh anak mamah teh ya. Nyantos atunya mah, tapi hoyong amang. Oh iya, tapi uhina tong santen teuing nya, mamah teh aya piwarangan. Mohon caket dah di ten emat. Oh iya, sok Ngantos berdekatan atuh. mar mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rul. Rul, ulin yuk. Rul. Ulin yuk. Rul. Teh, ulin. Hai tuh teh. Gila teh ulin hai teh. Teh, Jadi katang. Assalamualaikum. Mar. 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 Kenyahan. Kati geuning nyaho, padahal mah tetep katingali. Kati rek ka mana? Tapi bade amang Kak Mar. Ah, nah nyiga rek ka onangan. Teu wati mah bade amang Kak Mar. Biasana gitu kieu. Kumaha wati Mar? Gelis teu wati. Gelis, tapi gelisan emat. Hati tarik ke mana? Bade amang Kak Mar. Tapi biasa naman teu kieu. Wati mah biasa lagi da sokos kieu Mar. Hati mah bade sami kasih teteh neker kamari teh nyen make tiung. Teu wati mah. Nah, Wati mah biasa lagi kos kieu. alah nya kitu. Nya. Rek samian ya. Wis. Get. Ki, Duh. ringan sakit. Oh. Ke kebon ya tinjarek ngored. Ngored. Kunaon mah teh ulun jeung barudak. Henteu barudak nagih henteu ngajakan. Sudah eta maneh mah ai ulin teh sok kamalina teuing. Matakna gerak. Sok daek ngabobodo ka batur. Kamari maneh keur guyang palid. Untung masih kena salamat. Teu kabayang lamun maneh palid nyaan. Meureun maneh maot arung. Karunya ka kolot maneh. Ceurik eta. Semeta hampura can ka barudak. Acan ki. Da baturan ge marang kaswadi sampaikan karunya. Ngeus engke mamet hampura ka barudak. Bisa kali-kali dikitunya. Pamali abobodo ka batur. Pajar mah maot nyaan kitu. Seukeut nih. Nyi ayo nyi. Mangkat nyi hayu. Kak kebuan. Teh aing nyiring ki. Heuh, Nyiring teh ya. rek ngoren. Heeh, dibantuan ku Arun. Nya geus hayu tuh. Mana mau ulin jeung barudaknya? Heeh. Nya geus atuh hayu. Ngilu jeung aki, urang ngoren. Hayu nyi. Hayu nyi, urang mangkat. Hayu nyi. Nah dia nge cetokna. Ieu canak ya, sarung-sarung sapuna. Ayo, Ron. Ayo. Bias ku Arun we. Aru bade nyiring. Nuhun bade nyiring Arun. Panjang aki. Nya teh. Mar, urang jajan longah yuk. Sekantenan urang jalan-jalan. Cek mama mau ieu teh jauh dah. Nya wios atuh Mar.
lagi nuju hoyong longah. Sekantenan amang weh. Amang ke mana? Nya jalan-jalan. Yok. Yok kenahan mana? Lamun wae itu tadi. Kunaon? Kan berarti kepikiran si Arul, Jak. Nah, bet dipikiran si Arul. Kenyok si Arul mah tong di baturan. Gitu-gitu ge atuh si Arul teh babaturan arurang, Jak. Mana mah kitu. Maknya babaturan hari ini kos gitu, Yok. Dari mana? Ya orang ini pika dicarekan yuk kolot orang. Geus tong di baturan deui si Arul mah. Naon ku situ emang tereuwas, maneh kan ngilu dicarekan ku kolot maneh. Jadi nanyalahkeun ka urang sok ka BOG. Tapi tong kitu atuh, Jak. Anya kumaha deui atuh kuduna. Keun meh ngarasaeun Yok. Emang ngeunah di kitu-kitu. Kamilanan teuing budak teh reuna. Seneng adaguan barudak we. Mana deui? Bisa lagi si Wawan heula yang si bulan tuh di dia. Baju. Arul teh, Arul. Arul teh. Tuh kita kotor nih. Ku Arul teh. Sok punukeun. Sudah bersih, Rul. Nya Ki. Ku Arul teh gini Ki. Eta lagi ku Arul teh. Ieu teh. Tuh kena kotor. Nah, teh mah cicing atuh teh. Oh, jangan lompat. Pangurang lu capek lompatan wae. Bae meh. Ulah ngajak. Teh. Ay gelis. Jika naon nu diomongkeun ku si Arul teh ada. Heueuh kamari diomongkeun si Arul juga nama. Gelis. Kayu sareng Wawan. Teh kayaknya nyari kos gitu. Karena Wanti masih sekolah kene. Tina tuh hari Minggu nih kana. Pan Wawan mah libur hari Minggu mah. Nyari kos satu hari. Ayo. Pak. Kalau naon ieu euy? Mane wae naon kieu gituan? Naon nya kurang keur syuting bayangan. Bayangan naon ai mane Wawan? Bayangan urang. Mana mau beting bayangan? Ditanyakeun tuh di Tita Dan Beben. gituan, naon gituan segala. Tanyakeun. Gitu Beben gitu Beben. Ini sebenarnya mah eueuh. Tuh. Baru nepi eta unggul tadi. Ada Improve. improve. Naon improve? Improve. Aya improve bilangnya. Gitu improve na. Henteu mane mah kamari jeung si Wati 2 kali. CNN oge dibayangkeun. Urang ge 60 episode dan sakali ngabayangkeun si Watina. Aina ieu si aing mah manianan mane ngabayangkeun. Mana itu dah suka-suka urang keur syuting. Nya da gitu. Nyalakeun ka urang tuh balantena ke ngararamuk di komentar. Hayang mamilu ngabayangkeun atuh ya. Embung teu meunang ku sutradara. Geus kayak balantena ngararamuk banyak si aing gitu. Geus kata ayo geus balik. Naon kitu bayangan teh? Oh gitu Kayak ompong anaknya. Tuh. Sampeurkeun ya. Tolong teh. Si Arul. Kan aku si Ojak. Ye, Kalau cari si Ojak naik embung mana? satu Ayo. 4 2 3. Sok, Rul. Geura piceun, Rul. Ki. Kajurukeun abeh juru. Biar aku elek ku awe capek ngaco. Ayo geura gunukeun. Jeung piceun ngari tuh. Arul mah rek ka warung we nya. Naon ka warung? Capek bade jajan heula. Harus jajan. Jadi sekalian ya ke pangmalikeun ieu. Ududeun. Pangmalikeun ududnya. Udah daun. Nah, udud naon lah.
Katen saha katen bela. Nya. Saya duitna ya. Nya. Malikin udud. Sadaya Ki. Nya. Hai. Bade nyiring mah ka bela. Moal pada ngajakin ieu. Cing we di dieu nyi. Cing di dieu nyi. Gambrung kieu euy. Mar, pikir-pikir mah tinggal Saaru nyalira karunya nya. Nya juga narek wae. Kayaknya nyarios kos gitu, Mar. Iya mun karunya mah wati baturan tuh. Halim isin. Dan tuh kumaha mun di baturan tuh Umar. Ya kan Mar sarang wati. Apanan kan bareng jeung wati ngabaturanna. Engke mun pependa ka Arul ajakannya. Ya entos atuh kumaha Mar. Arul, Cih, Bi. rek ka mana, Ruh? Reka Ibi. Rek naon ka Ibi? Li udud. Li udud. Rek ngududnya. Lain. Nah, sok wadul, bacakeun siapa dulu. Lain Sutaki Omo di aruma deh. Sinarieun. Emilu jeung Ki Omo. Beda aya si Ainya. Teh iya. Bohong. Baik ketang si Aing mah da geulis juga Ibi. Jauh dengonan. Sarua Arul. Cara di mana? Sarua. Itu we rek mun rek meuli udud mah ka Bikokong. Ibi Jauh nya eta Bikokom teh. Ibi keur hoream dagang tuh Darul. Ibi mah dagang ge nu mareulina maraneh hungkul. Jeung deui maraneh mah sok nganjuk. Wah. So Ibi mah rek jalan-jalan, lelempangan, rek liburan. Balanja hoream lulumpangan teh hoream. Ayah, tulis aja. Nah, sih. Geus atuh pohon we hiji we sorangan ngomong. Bisa tuh hiji ngomongna. Hiji. Tuh ya. Hiji ngomongna. Jelas mana mah tuh itu jelas. Kelak cicing le mana mah cicing mana mah teu jelas wan mana wan ngomong wan. Ki Omo naon Ki Omo geulis Ilahi Ki Omo jadi geulis. Itu anu Tuh, coba mana ngomong wan. jadi kerja tadi orang ningali itu awe gelis jika nama ngecek si Arul teh aja Coba kasih tuh. Tuh. Si Allah kenapa tuh? harusnya tanggal tahunan rungkat Tuh. batu Bubaran di dinya mana mah. Tuh. tanyakan Bener kita tuh, bener kita. bener jak atur kemen ki omong butuh buru Yok, ayo. hayak buru yok Yok, orang awe gelis. motor we Naon jak? tuh Kan awewe. Bener. Pokoknya mah ayo Ayo. hayak buru jak bising mah yok buru yok Bisa orang mana? Si Aru jak. Geus kembali ayo. Yuk awe. Mana wata? jangan kurang nih mana wan sekali tuan kita hayak kayaknya cikurangnya sok Singan wan. sok tinggal di kong aneh sok tah gelis tuh ya gelisnya sudah kan mau kecotok ke gelis ya ya gelis ya gelis Awal lama tuh. hidung udah jauh dulu tuh halusnya Aduh. Suatu si Umar. Ya.
senangnya. Pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya.